Ingat kumaraneh kabeh teh. Di mana ini tanjiaroh kamana wae. Sing inget tah orang teh bakal sarua. Bakal ninggalkeun alam dunia. Bakal kieu janteuna. Tapi kumaha kelakuan orang di alam dunia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Selesai jenengan dia. Kuring salah sahiji majaga. Cuman bisa disebatkan namanya gimana sepados arunnya gitu sepados ka emut Kuring burda. Kami ngejaga makom panggil. Lah coba-coba datang ke tempat makin niatan goreng. Atas kumaha yang pernyataan goreng teh. Datang ke tempat minta sadar. sering aya jalmi anu ka dieu ya Lain sering deui loba. Nyungkan pusaka panggil yang Loba. osok Kalau kata yang pagi. osok di pasihan Kusaha. ya di makom ya. Gusti. Sah. Sah. Guru ayang panggil. Sah. Jadi di mau panjang. Sarua kan manusia. Maraneh asup ka imah kosong. Didinya aweh jelemaan. Dagedor maneh minta dahar. Estang tuh weh jelemaan eta teh. Repek anu ngasongan. Kumaha? Saha nu milena? Lompat yang yang. Ya. Jelema mah lamun geus ninggang kana nyaah. Lamun geus nyaah pisan. Tong boroning dulur. Batur ge pasti dianteuran. Tanpa kumaraneh dipenta. Tapi lamun jelema bener manehna keur teu boga kumaneh dipenta bakal kumaha? Dipaksa dipenta kumaraneh. Bakal kumaha? Rek naon dibikeun? Geus puguh teu boga. Kasar wajan kitu. sabari hiji nu ngajagi ieu makam teh yang Jadi kuring balad kuring kabehna aya opat. Tadi disepatkan jenengan ada yang Aya dua deui tapi lain turunan jeung kuring. Tapi anjeunna sarua ngejagaan
di tempat Saha di jangan. jalma-jalma anu boga paniatan goreng. An jelema boga paniatan goreng. Kadang-kadang tara didengi di bejaan. anu dua dari benten itu teh mengrupa saha gitu kan disebatkan benten sareng turunan Dua nana ya. Idenya. Tapi sami ngajar dia. Sarua an hampura moal disebutkeun jenengan saha eta tapi eta mangrupakeun ngarti marane Terang anu hiji deui penginten ya. sarua Dua nana. nana oge jeung bodas. Mohon. Hampura kamaraneh kabeh sawai oge moal anu bisa moal anu sanggup tentangna jadi korban. Yang penginten salian ti jami anu kadi jaroh teh panginten aya anu tapa di dieu. Ayah sering nama Jumat eta sok mungkin non wayang lobana mah jang naikkeun ilmu maranehanana aya anu ilmuna bener aya anu ilmuna salah Maksud kamu bener jeung anu salah teh kumaha kumaha. ilmu nu benar semurah diri ka Gusti Allah sok ngalakonan kana salat nu 5 waktu sok ngalakonan kanu ngaji unggal peuting ngaderes di mana manehana boga kahayang tafakur di dieu tempat jalmi anu soleh insya Allah kuring jeung balat-balat kuring diizin diduku dibawa anu jalan anu benar Ari nu gorengna ya, sama syarat nu gorengna naon? Terus kumaha? hariteun hayang bisa boga ilmu jang paragi sagala rupa kuring hayang bisa ngubaran batur kuring hayang dipikannya aku batur hayang loba jalma anu datang minta tulung ka kuring gitu tapi nah jadi kewajiban mesti tangtukeun dina Quran jeung hadis da jadi lakon tara salat aja pembaling salat karena wudu oge jarang Apa niatan nyimpang yang tesudi kuring ayeuna oge di mana ku kuring teu diteang-teang acan, teu ditingali-tingali acan, teu dibaturan-baturan acan. Tah, tumpatna kana jalan kasalahan. Ya, kunci hirup hiji. Ulah tinggalan salat insyaallah.
hayang naon-naon oge babari asa ulah tinggalin sholat mau 5 waktu tambahan segala pasunatan anu mesti contohkeun junjunan alam urang. Kami selanti yang kitu ayat ke sebagian anu sok diraya gitu ya. Tadi geus disebut jalma teu hade kamu aya jalma anu goreng dan lolobana anu goreng tong boroning di dieu ye di imah maraneh kabeh ge aya nu hade aya nu goreng tangtu kitu komo di dieu sok loba kejadian keningan di jalan-jalan di mana wae loba nu cilaka kitu cilaka kieu sok dikait-kaitkeun nu sajabaning makhluk-makhluk anu karat 50% benar 50% salah kumaha ningali situasi Baiklah, ini dia video atau kita mungkin sudah 2 kali melakukan inisiasi. Jadi kita lihat mungkin selanjutnya itu akan ada yang masuk lagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam Sampura warahmatullahi wabarakatuh. sampura sun Rames kalau saya kuring jalagera nembe di ditu sanes. tuh dapat kuring lagi Aduh, pajaga ieu teh panginten tiap juru, tiap penjuru panginten dayangnya tiap pojok aya saking karomahna ieu waliullah teh panginten nu ngajagina ge dugi ka sakitu setiana panginten. di mana-mana lamun aya jalma anu soleh tuturkeun para ustad, kiai, ulama, habaib namun kirana saha teh jeung mana tutulkeun ala ilmuna barokahna muga ngareunah hirup maneh. Punten ayang ya pasti wakilan sadayana yaitu pribadi tim sadayana pendidikan pribadi wakilan
sawios. maksud sin ka dia teh pancen yang mengungkap gitu apakah waras atau henteu gitu ya mitos-mitos anu beredar di luaran sana teh gitu ya. Halus tujuan mah halus bejakeun kebarean naon ieu tadi geus dibarejakeun ku babar kuring barejakeun deui Ini jantan fitnah. tah bener sabenerna mah saacan maraneh hari ini tadi datang kali geus aya ngabejaan oge Karuhun 10 poe ka tukang. alhamdulillah. Dan Ieu anak incu turunan kuring rek datang. Kadinya. Bang narimakeun. Bang jagakeun. alhamdulillah yang sangat kuring kada teh sejak silaturahmi gitu. Cukup karuhun urang anu baik parut oboreun gitu kan. Ngan kuring bewara jamaraneh. Ieu alam dunia teh moal aya nu nyaho iraha nu ngaranna ieu Kan tenang. geus aya katang tuana mah an iraha poe iraha bulan naon tahun mana an tingali kumaraneh kabeh ciri-cirina geus aya loba jalma-jalma geus teu narimakeun kana takdir anu dibere ku Pangeran Gusti Allah. Awewe jadi lalaki, lalaki jadi awewe. Lalaki resep ke lalaki, awewe resep ke awewe. Itu juga hindari. Eta teh geus ciri. Geus ciri. Tarena datang poe kiamat teh. Kelakuan manusia zaman ayeuna geus bener-bener ngalewatan kana batas. Pepatah ulama, pepatah kiai, pepatah habaib geus teu dikuku. Kebawakeun ku zaman-zaman anu datangna ti belah wetan. Belah wetan mah sana ti mana ya ti barat mah. Lamun ti dieu mah belah wetan. Lanceuk ayeuna mah. Heuh. Barat-baratan Leres ya. Leres. sagala rupa ge geus nurutan. Keun bae jeung kemajuan maraneh kabeh mah. Tapi jang naon. Lamun jadi mudarat. Ngali awewe. Sudah era-era ajan. Jogedan ditinggali ku batur. Auratna dibuka-buka. Naon? Sudah boga ka era. Gitu teh. Ye nitip kamaraneh kabeh. Bisi anak incu pamajikan maraneh kabeh.
jogedan ditingali ku batur kabeh tanpa nutupan awakna di luhur sausap rambut, handapna sausap dampal, carek bejaan kumane yang naon kikituan. Lamun dek nyieun hiji kesenian, nyieun kesenian anu benar, anu teu matak aya mudorotan. Titah ajakan init ke pengajian, init ke majelis ilmu, tuturkeun kiai, tuturkeun ulama, tuturkeun habaib anu geus tangtu apal kana ilmuna. Sing nyaah kanu jadi indung jeung bapa maraneh kabeh, ulah nepi ka ngaraheutan jadi hate indungna bapakna sarua. Sabab naon? Moal aya urang, namun saacan aya indung jeung bapa urang, pun kitu kaluhurna deui oge. Kudu bager jeung sasama, kudu inget kanu jadi tatangga, sing nyaah kalau jadi budak yatim. Pake kumaraneh kabeh papatah. Nah, silih asah, silih asih, silih asuh, silih sesengitan, jeung kabeh lain silih gorengkeun jeung dulur jeung batur teh. Ari ngaraku turunan Prabu Siliwangi, ari kalakuana jauh. Omat ulah kabawakeun ku sakaba-kaba, ulah dek nuturkeun jalan nu matak ngagebruskeun urang kana seuneun neraka. Lamun maraneh kabeh bisa ningali kalamku, loba di ditu belah ditu karunya nepi ka aya nu jejeritan hayang balik deui ka alam dunia, hayang ngalakukeun deui ibadah moal bisa moal mata kade salilah hirup sing bener, sing taat kan menjadi indung jeung bapa, sing nyaah kajungcunan alam urang, anjeun namanya ka urang. Nah ari urang jadi umatna teu nyaah teu karunya, lobakeun sholawat. Tiap geus sholat, tiap waktu bacakeun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atuh lamun urang loba macakeun sholawat, sing jadi penolong urang jaga di akhirat,
di gerawan kujungjunan alam urang di aku jadi umat nah teu hayang kitu nah teu hayang Boyong. ulah ngagugulung teuing dunia hatak cilaka lamun urang teu bisa mawan Punten eyang. Pandangan eyang ya mah. Simkuring dongkap ka ieu makom teh, fotos ka makom, ka patilasan. Pandangan eyang eta teh lepat ke soalna aya seueur ulama anu ngamusyrikeun anu kitu anu kieu. Aya oge nu ngalanjutkeun ya. Nuhun eta pendapat eyang panginten. urang teh tiba heula geus diajarkeun loba nu ngajarkeun sabaraha hiji mantap Opat sekarang pun kitu tong boroning opat madhab dina hiji madhab oge kadang manusia teh beda-beda tong boroning masalah nu kieu contona kana kadaharan aya nu resep aya nu teu resep aya nu kadang-kadang resep aya nu geuleuh pun kitu sarua anu ngaranna jiaroh aya nu resep aya nu teu resep aya nu geuleuh aya nu kadang-kadang heueuh gitu asal hiji niat ziarah marane hiji niat silaturahim kanu jadi karhun urang kanu jadi guru urang mun doakeun ku maraneh kabeh kitu lobana matak teresep teh sok kadenge beja nu ziarah teh sok loba pamenta tah kitu abong ngadenge beja cek batur cek nu bodo nu ngadengena belegug maneh hayang beunghar cik indit kaditu tungguan didinya sabaraha peuting bakal datang nu mere ka maneh eta nu belegug jeung nu bodo ye ngaranna rezeki mah geus dikuratkeun di tengah keneh oge nu beunghar nu teu beunghar anu miskin sangsara geus diguratkeun sakumaha adug-adugan oge moal bisa ngarubahan wae takdir geus diguratkeun beunghar mah beunghar di mana wae jalanna babari diguratkeun jelema teu boga sakumaha adug-adugan ge moal tapi tina sagala rupa eta di mana urang narimakeun kana takdirna Gusti Allah ku hate anu ridho jeung ikhlas bakal ngaranna naon ngaranna syukur sing loba syukuran maraneh kabeh teh ulah ningali kaluhur kana duniana kanu materina kanu harta banda syukuran heula anu laleutik ku maraneh kabeh dari urang nu sampurna awak urang nu sampurna araya kabeh masih keneh bisa ngomong masih keneh bisa ngangse masih keneh bisa lempang masih keneh bisa ningali syukuran ku maraneh kabeh teh
jeung omat ulah di teteangan rezeki mah ulah niatkeun ku maraneh kabeh teh rek ngajemput rek nyanggap dan naon rezeki mah geus diguratkeun geus ditakar ditunak eneh oge untuk siaran dengan kurang tah eta syariatna maneh ini ti imah loba jalma ayeuna nu lalawora Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sampai kayak ini tiga kali masuk mungkin ini ada lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Sarang saya kuring akibatkeun saha kuring sami penjaga di dia oge sanes mantan gembe kuring ngaliwat ningali dia saja Ayang menjalikan di mantan ya teh. abdi datang balik Kedua ke balik tidur aja among ka dia coba di ayat tujuan mau nabi kami tesnya silaturahmi ya. Itu jalur karohuan. pendayan keluarga ieu baju ayat tujuan abdi teh kapalih kaler Kamana? langkung ninggal micara Kamana yang tujuan kapal kalian? dah dekedah terang aja masalah urusan manusia aspekten arah namun arah jennya saha ieu jeung saha micankeun buritna anjeun sadayana bakal ngarasa bangga tinggal waktu aranjeun tawasul sok disebutkeun ku anjeun tah eta nu cadeungkeun sameh balik ti dieu ucapkeun assalamualaikum dan eta panjenengan disebutkan berlian teh. Nah, yang gimana daerah Panumpuk bade uih sing sopan
Tuhan tong poho ucapkeun nuhun terus nguruskeun anjeun. Alhamdulillah ya simkuring kan sadayana diangkat dia sampai tahun ini dia. Alhamdulillah. Dan naon oge kumaha bagianna. Laras sayang. Laras. Mudah-mudahan udah rongkapna anjeun aya tempat sing nyanda kabarokahan keur anjeun sadayana boh dina naon wae. Malah berlian, balik video. Oh, amin. Itu malah berlian, Sebagai emas. minat berlian mudah-mudahan. Bawa berlian dina hate Gitu. Ya tak benar. sagala amanatna pake jalan sing nyaah ka jalma-jalma anu geus ngantunkeun aranjeun sadayana, jalma-jalma anu geus nyebarkeun agama Islam di sakabeh ieu Nusantara. Maraneh mah tinggal nuturkeun, tinggal ngalaksanakeun. Wah capek ku ayeuna mah baheula mah Karon urang panggilna baheulanya nu moal kaetang capena kumaha. Ayeuna mah tinggal asup ka majelis ilmu, tinggal asup ka masjid, tinggal calik sing raos dangukeun pake ilmu dina pagawean sakumaha singnya ngaroakeun kumaha jalma-jalma anu geus ngantunkeun alam dunia ieu boh di mana wae sing meunang hampura Gusti. amin. Amin ya Allah. Doa eta teh bakal malaikat di mana urang doakeun ka jalmi-jalmi anu tos teu araya di alam dunia. Doa urang sae insyaallah bakal malaikat hapunten sim kuring ngalewat ka dieu ngaganggu ka Sawi sadaya hatur nuhun. Hatur nuhun janganana ieu. hatur Yang baru mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sareng saya Salah sahiji calik belah itu. Sah aja dengan apa ya? Kuring walila nitip ke maraneh kabeh. Sabalikna di dieu ngebakeun maca sholawat. Insyaallah. Segala amanat, segala ucapan harus dibejakeun tadi ka maraneh kabeh pek jalan, pek bekal, pek sakuan kana mungkin dina diri maneh masing-masing. Jeung oman Punten bade kumaha naon hari wargi-wargina anu
teh keluargana aya henteu anu kayen keluargana kasepuhan di makom teh aya janten yang ieu teh nyalira paling penting saya turun-turun mohon tuh anjeunna mah datang tilah wetan tetep ka ieu tempat menang pituduh menang amanat diucap kantos paling tinggal turunan kan. tapi itu ayah Aya warga-warga anjeunna dongkap ka dieu nyalira kantos kedu bojo panjang. hapunten pisan uing tuan tun utara dengan sanes bagian hapunten ji waktos marancen sadayana terus cegap dugi ka dieu Itu nuhun apa yang turun pisan palang kenal. sampisan naon tadi amanat terus dibejakan kemana balik di dia kudu kumaha Oh, nuhun. Ada ban penyepan santu. Insyaallah ya. Assalamualaikum Sampurasun rampet ya jadi seperti itu variasi gulungan. Sekarang kita dari awal ya, dari awal sampai akhir alhamdulillah mendapatkan ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang lagi nonton. Mungkin Kang Opik juga terima kasih banyak ini kepada Ya, juru terima kunci kasih di sini. untuk bapak-bapak Pak Aras sama Pak Ana mudah-mudahan sudah menemani dari awal ya. Ada izin mungkin kalau tidak ada izin dari beliau belum tentu Iya, kita betul. bisa sampai ke sini. Terima kasih, Bah. Terima kasih Mudah-mudahan sehat selalu, Bah ya. Amin. Panjang umur, Pak. Mohon sehat selalu. Ya jadi seperti itu variasi gulungan. Jadi intinya kita harus melaksanakan yang pertama sholat Sholat waktu itu yang paling ya. wajib sholat. Terus menjaga keimanan kita supaya jauhlah dari hal-hal maksiat gitu kan. Sopan-sopan juga dijaga gitu. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang eyang termasuk Bapak Aras sama Bapak Ana yang disampaikan bermanfaat ilmu untuk kita dan untuk orang lain gitu. Iya. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan Dari Bapak Nah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ngaturkeun nuhunnya hati mana teh tidak sedulungan. jaja seunungan terus nyumbingan ya makom Mohon sombong. mudahan ya dina Amin. 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 jika naon-naon panjenengan anu disampaikan khususan tentang karya dia nya kurang sing biasa sampai tadi mininya kanten kurang teh sing janak masna Mohon. jantan masna sing jantan berharga saya tanya Mohon. desa itu husna daripada sampai sami-sami panjenengan mudah-mudahan agak anu hariring di tempat mudah-mudahan sing keng masna sadayana Amin. Amin. sing Amin. keng masna sing keng berharga hidup orang Amin. Amin. Filipina pangindah sepeda kun sama wawasan Mohon. mudah-mudahan sehingga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga mau menambah. Udah. Jadi seperti itu, jaga sedulungan dan
Jangan lupa tolong subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, bila mana konten-konten yang kita dapatkan bermanfaat, kemudian bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya gitu ya. Ya gitu, seperti itu aja. Ya, baiklah. Saya mungkin cukup sampai di sini saja. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.